Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat sadayana. Sareng tetep sumanget diajarna dina moda daring. Dina danget ayeuna urang neraskeun pangajaran anu minggon kamari. Ayeuna urang lajeng materi nulis kuguritan pupuh Durma. Dina lawungan dinten ieu hideep teh diperdi tiasa nulis guguritan, tiasa ngahaleangkeun pupuh anu bakal dicontohan dina sababaraha slide. Ayeuna urang pedar heula pupuh Durmana. Pupuh teh nyaeta aturan atawa patokan anu bisa digunakeun dina sawatara puisi Sunda. Contona dina guguritan, dina wawacan, anu baris ayeuna ku urang dipedar nyaeta dina nulis guguritan. Minggon kamari oge ku ibu atos dijelaskeun nya watek pupuh teh kumaha wae tina 17 pupuh. Tapi anu baris diguar ayeuna mah watak pupuh Durma. Watekna teh rasa ambek, nafsu, pasea, perang, jeung sumanget. Patokanana oge dina pupuh Durma dina sapadana teh aya 7 padalisan. Padalisan teh baris, ai pada mah bait. Cara matematika wae nya aya rumusna. Dina pupuh gena dina basa Sunda ge ngagaduhan pupuh. Dina pupuh Durma mah aya 7 rumusna. Aya 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, jeung 7I. Ku ibu baris dipedar ayeuna. Tadi ieu teh contoh guguritan karya kakak kelas saderek nalika kelas 8 tahun kamari. Judulna atawa jejerna sumanget diajar. Ieu guru wilanganana dina padalisan kahiji aya 12. Kumaha cenah cara ngetangna? Hayu urang diajar sumanget. Punten eta teh kedahna na digentos ku A nya. Sumanget. Eta teh aya 12A. Anu jadi guru laguna anu pangkarna A. Dina vokal pangtungtungna A. Nu padalisan kadua am beh bisa malikir. Guru wilangana aya 7, tungtung vokal sorana nyaeta huruf I. Teras padalisan katilu ngudag cita cita. Eta teh aya 6A. Jadina hirup bagja aya 7A. Kurangkeunna kana ulin aya 8I. Salajengna seueur diajar aya 5A. Teras diajarna tong licik aya 7I. Anu salajengna aya contoh pupuh Durma. Anu baris ku hideep dihaleuangkeun minggon payun pupuh Durma anu ieu. Di mana menjajah pada maruda lantaran diirit-irit ku ahli nagara yang eta lampah jahat tetapi kalah mudik-dik ambek-ambekan dasar nu buta tuli beuki beungis adatna teu sudah-sudah dasar nu kasar budi magawekeun jalma henteu jeung kira-kira anu teu nuruti bumi nandang siksaan keujeum teu aya tanding.
margi sababaraha materi bersih dugikeun tah kanggo minggon payun ieu pancen hidap apalkeun contoh pupuh durma tah maksimalna teh sapada teh sabait tinu tadinya pilih anu bagian kenca atau bagian katuhu. Nah contoh pupuhna dina tayangan slide ka-4 anu baris dihaleuangkeun tadi. Nah minggon payun dipintonkeun nana tah sareng dihaleuangkeunana teh nyalira boh eta bade dina wangun video atawa dina Zoom ku ibu diinformasikeun deui secara langsungna kumaha teknisna. Nah janten pokona hidup teh kedah munel kedah apal kana pupuh eta teu kenging aya nu maca buku sangkan nilaina sararae sareng ngadugikeunana nalika ngahaleuangkeunana maksimal da mung sapadanya diapalkeun ge teu sesa-sesa teuing. Nah cara ngahaleuangkeun ge sapertos contoh ku ibu tos didugikeun. Nah urang pungkas wae lawungan dinten ieu hatur nuhun kana perhatosanana, hatur nuhun kasadayana anu atos dongkap dina pangajaran ibu. Sumanget sadayana tepang deui minggon payun hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo absensina sapertos biasa